ujang teh mama kurang dedengen. Data jang KTP mah KTP. Mama boro-boro darjang tempe. Jangan cuma gas bunga jang. Gusti iya resiko jadi RT anyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka perpisahan dan kelas SD Darussalam, dengan bangga kami persembahkan tampilan serial drama dengan judul Misteri di Negeri Konoha. Selamat menyaksikan. Ya tempat jauh amat. Makan waktu tadi. Itu gitu, serem. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mangga kelebet. Kunaon sih mak aneh. Kuring cari kue nama. Kunaonnya tenemalan. Tepangkeun mak abdi RT di Lembur Konoha. Iya teh mak. Kuring kapapancenan di aparat kecamatan kanggo ngadata warga anu can kagungan KTP kurang datanya mah. Nyeres ujang teh mama kurang dedengen. Data jang KTP mah KTP. Mama boro-boro darjang tempe. Jangan cuma gas bunga jang. Gusti iya resiko jadi RT anyar teh. Apaan mah teh butuh KTP jeung persyaratan menang bantuan di pemerintah jeung bisi mah kumaha onam bisa daftar BPJS itu ge kedah ngau KTP mak. Hah, 15 juta. Astagfirullahaladzim. Oh gitu. Ari teh sateanya asa-asa kasih. Ada kanjang ke inju emak. Alhamdulillah aduh. Karunya inju emak arandang tahun-tahun. Lain mak kuring teh RT rek ngadata warga anu can boga KTP. Nun nggak ari rek ganjang mah. Mana gerasi nyaina? Nyai. Kulan mah Iya, aya nu nganjang geras suguhan cai. sumuhun mah. Ya aja sih mak kubu barang hade. Iya untungnya jadi RT teh. Kan tenang pisan ditampi. Si lembut ngobrolna Pak RT. Iya mak. Ieu teh Pak RT di lumbur urang. Waduh, tadi mama kuna dan kanjang ke nyai. Amannya Pak RT mah bejakan macan boga KTP. Hayang jika batur kabagian bantuan endog jeung apel.
Enci. Mas Enci. Hari tanggal lahir? Duka teuing. Duka teuing. Hari umur atuh. Umur emak sabaraha tahun? Umur emak. Komo umur. Komo umur. Hari agama? Agama naonnya? Kejawen asana teh. Teu aya pilihan kejawen, Mak. Islam we atuhnya. Tong atuh. Era pantar sholat. Nya oh ieu Mak. Tara salat mah lain Islam. Mangkaning urang ge tara salat. Kristen atuh. Tong atuh. Era ku batur. Beraku Kristen tuh soranganan. Kumaha tuh teh? Kuring asarek bucat sirah. Kieu we atuh Pak RT. Kumaha Pak RT we? Nu penting si emak gaduh KTP. Nya atuh abdi permios heula tos kabujeng wengi. Muhun atuh Pak RT, hapunten pisannya. Sawios Neng. Alhamdulillah we ari kitu mah. Kuring mah bisa setruk lami-lami ge. Ke. Kadaharan naon? Harus truk teh. Mah hayang. Lain kadaharan mah, tapi setruk teh mau apel karana Aku nyaho bagian kitu mah penyakit. geus nya. Kieu cara mah kuring kapok jadi RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ari emak, apa ti mana eta teh ngaran penyakit? Eta we tadi corona cenah. Sabenerna emak teh embung boga KTP. Sieun divaksin. Disuntik we hayo. Balangsak mah angger.